Aku paparkan segalanya padamu. Siapa Pak? diriku? Naik kemana Sam? Nanti lagi Pak. Hah? Aneh karena duit sih. Buru-buru. Mun mau usaha mereka kolot atuh. Buru kan kayak usaha ya. Namahin naon sakieu Pak? Sakitu kituna eta tadi klut bayar listrik 22.000 nek meuli naon Faisal? Kopi udud dahareun anjing eupan eueuh. Geus init lah. Eupan ngalah cacing kayak di sawah. Tambahan apa Pak? Eueuh cing teh, tadi saya bayar listrik. Cacing masuk di ledek Pak. Lah, ledek segala beungeut cia tadi paling ledek. Eueuh atuh. Oi ulin hayang useup hayang duit peribasa minta ka kolot. Gawe Pak aing mah. Pengen Pak, buat capek kan 20. Anjir. Manuk naon itu? Yuh. Halus pisan eta mah euy. Lah. Apa? Ya, manuk halus pisan. manuk naon? Dulu pasti gara halus pisan. Dia di dinya teh pendek tah. Ya, kama olis nginjem ieu kurung wang leuget. Buru si Ibar. Heuh nginjem heula kurung. Kana tuh. Mang, polis? Ya, Ya. Boga kandang manuk. Nang manuk Kurungna. tadi dinya tah dipipir Aya. aya dinya tah kita tempo gerak Tolong injem nanya. tempo heula ngan kade sal wayahna nu batur kade leungit Hah. Oh, Mang. Aya yo. Dinya meula. Tuh. Tapi apa buru-buru, Pak? nah di mana geus ah? Di tukang ya. Si permanten. Tuh. Tuh. Ke bapak tuh. Ngawunan. Di bawah kafe kan. HP nomor. Kumaha? Sok setel suara manuk. Bunu ieu ini ya bapak ya. Kudu we. Hadi tempokeun sa. Ayo dulur kurang hiburan heula nonton sketsa komedi nuatere barang injem teh itu tah para daek dibalikeun deuna teh Ai minjem kudu manehna nyokot ai dibalikeun deui kudu dibawa. Goblok pan. Aya inter Pak. Wah, wae, Pak. Aduh bapak mah hayang ngising euy. Nangis sing. Heuh gua nang sakedeung nya bapak kacil lah. Aduh, atuh. Alhamdulillah. Heuh. Panjang yang ini itu. Udah lah. Cara rampet kieu. Ini sarang manuk naon eta? Aduh. Tak kurung aing ieu mah namang olis kumaha Kak. Ditunda di dieu. Duh. Nah, naon maksudna ieu ditundaan HP? Caliweur ai Mang Olis. Ah, kumaha. Caliweur kumaha teuing mun aya nu mawa ieu. Lumayan HP nama. Bapak aing. Lila teuing sing teh nya. Beunang kitu. Wah. Nah kurung lagi eueuh. Bener itu. Terus dibawa ke bapak aing gitu. Foto bebeja tuh nya. Sal, ayah mana?
Terus dibawa lain Pak. Nah dibawa ku sahapan aing tas ngising. Ai kanang ka mana? Kamana pan maneh nu ada gua nanti aing tas Kenapa ngising. urang tas ngompong Pak? Nah sia ku make HP aing. Ngana HP-an? Nah HP-an paninganan eta nu sora manuk teh HP. Alah, Nah sia mah kasih gublah kitu paisa. eueuh Pak. Tadi aya saha ka dieu? Teu apal per urang geus dicai. Sekiap lang ka Mang Olis. Aduh. Ayo mah. HP aing. Aing teu waras wae sepeda budak teh kumahanya. Mang Olis. Nah kumaha nginjem kurung teh teh dibalikeun. Kana ka digolerkeun di ditu. Nah kumaha mun leungit ieu aing. Di mana ya aya? Nah gantung di kebon. Aku mamun kurung manuk aing leungit. Apaan tadi teh anu nginjem? Lah, nu nginjem saha nu Sing nginjem. sumpah aing mah teu bohong. Anu nginjem teh si Faisal tadi Lah. teh. Wah, gular-gular di ditu kumaha kurung manuk aing leungit. Heuh, pan teu apal tadi nginjem si Faisal cenah sakedeung cenah sugan aing mah digantungkeun kitu. Yo Mang Olis, mun barang injem ulah sok diinjemkeun deui. Nah kumaha mun barang leungit rek digantian. Udah abong we jeung tetangga teu mere nginjem teh aing teh. Manya kumaha tuh dah karunya nginjem cenah sakedeung asuhan aing mah digantungkeun na tangkal. Pan mere nginjem sate ieu mah pedah ka Mang Olis. Pan ai ka batur mah teu dibere injem nah kumaha. Lah tuh hampura aing mah teu apal sungan teh mah digantungkeun. Saya teh pirang kitu wae ku aing Lain pira-pira. Ieu mahal ieu soalna. sabaraha atuh pirang nu kitu sia teh Moal kabeuli ku Mang Olis mah. deh. Kitu Nah, wae. dah. Sok buktina mana ayeuna kakak nginjem ka aing pan. Pancan meuli aing teh. Oh, kadeng kemana? Mun dibere injem ku aing teh ulah diinjemkeun deui. Heeh, Aing hampura. balik heula. Jung. Kumaha cai heula mah? Ah, kereta asup cai-cai acan. Nah siap. Dina kakak seurik. Iya atuh, tidak asup caya acan. Pan buru ge sarua tuh asup pernah cai-cai we mah. So di ngambek. Nah, sia kumaha betul aing teh ngalamanuk sia. Nah, ngalamanuk naon? Ngalamanuk kana panguma dialai sia bluap-bluap kitu nya. Sia mah. Ih, ai sugan teh lain keur ngalamanuk, Bang. Pan ieu mah kurung manuk urang. Kurung manuk urang kayak sia aing mah nginjem ti Mang Olis lah kurung manuk urang segala Anu Mang Olis teh nginjem ti urang, ieu nu urang. anu bener sia teh kehet. Nah, betanyakeun ka Mang Olisna tuh. Olis, yuk. Arinya kurung manuk ka kitu di Soding. Heeh, wa. Atuh sia nginjem aing pira ge sakedeung atuh kala manuk. Heueuh pan aing teu apal ai sugan teh. Pada golar-golar di ditu. Ari HP na mana ieu? Ih, teuing. Olis. Ari HP na ka manakeun ieu? Je, teuing wa. Aya HP-an gitu. Urang teu apal wa. Anu bener ka HP na ka manakeun? Bener, Bang. Da tadi ge UHP ya. Cing sok miss call bisa. Ari ieu HP kehet da sia ngabohong ka aing. Aduh, ieu teh bales sia teh nih. Poka aing sia kunyu. Ampura, Bang, heureuy, Pira ge Bang. nginjem sia teh aing kala manuk. Heureuy, Bang. Wa. Naon teh? Si eta teh HP disumputkeun ku aing. Kade, Mang, kurung manuk aing. Sia mah ongko HP batur dibawa di Anjing. sia mah. Untung teu jenong geus saya tatarang. Anjing. Sia Si botak teu waras diajak heureuy setan. Aing kakak ditonjok goblok. Sia mah. Kade eta aing. Mun leungit gantian ku Mang Olis, teu aya ngapal. Moal cung. Anjing. Kade atas aing.